Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang neraskeun hanca dongeng anu tos lami katunda. Margi mangna aya wagelannya. Atuh ayeuna urang teraskeun ieu kumaha carita si endua jawara olok kejo teh. Kabaraya anu satia manco di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan, lahir sindaran batin, pon kitu deui salamina aya dina panang dayungna Allah Subhanahu wa taala. Tong hilap di rorojong taroelan tombol subscribe-nya. Atuh mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos. Urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si endul jawara olok kejo. Sok kaparayun sadayana. Kunaon sia domala kalah ka ngahulang kitu euy. Dewek ngaulang teh euy lantaran keur mapatkeun jampe deuleuh. Rek ngojoran sia. Dadah kurang ajar. Ceuk Bahdongala laju ngagajleng dina rajang. Si endul anu geus taki-taki ti tatah diri kat atuh ngabartak kelumpat ngejat Bahdongala basa nempo si endul kabur. Gentak atuh ngudag bari gogorowokan cocorwokan. Ulah lumpat si endul ulah lumpat. Bari hijeng ngabejaan kana kebuahna. Lamun si endul teh geus kabur bisa ngaloloskeun diri ti pangberokan. Samalah cenah eta si endul teh anu geus nyieun kaributan. Puguh we atuh anak buahna Bahdongala teh laju we ngudag milu moro si endul. Pating baretek pating serenteng. Malahan mah aya nu ngahadang halangan jalan. Puguh we atuh si endul teh dihadang ku sabubuhan anak buahna Bahdongala teh laju we atuh. Maneh teh ngamuk ngawik nepikeun ka anak buahna Bahdongala teh racleng we dibanting-bantingkeun ku si endul. Sedengkeun si endul mah terus we ngabartak dilumpat ngejat ngajauhan Bahdongala. Ae kurang ajar. Rek ka mana sia? Ngajan sia kabur ka tungtung jagat. Ku aing bakal diudag deuleuh. Asok sia wani mah udag euy. Udag. Si endul anu lumpat muru ka sesieun pamukiman. Basa tepi ka salah sahiji tangkal kai anu teu pati gede. Reg ngaraneg geus kitu mah eta tangkal kai teh dirabut ku si endul entengeun aker. Berat beunang dirabut geus kitu mah eta tangkal kai teh dicekel we ku si endul. Bari nyang hareup deui ka Bahdongala. Bahdongala mani moloh kaget mata simeuteun ningali tanaga si endul anu sakitu pedasna. Jika boga ajian Bandung Bandawa sawe cenah. Asok sia Dongala aing mah malumpat ayeuna mah. Majut sia Dongala. Mana ajian leumpeuh-leumpeuh teh euy. Urang adukeun jeung ajian aing. Ajian babuk remek sia. Sakali ngababuk oge sia teh bakal remek, eta tulang bakal potong. Ceuk si endul bari muihkeun tangkal kai, diputerkeun kawas kolecer di luhureun sirahna. Kadenge sorana teh nepikeun ka bangbaraan puguh we atuh Bahdongala teh mani ngaraneg. Manehna ge ningali kitu mah sieun lamun nepikeun ka beunang dibawu ku eta tangkal kai. Jeleng menarikat rada ngajauhan. Kunaon sia teh kalah ka unur-unuran kitu kalah ka unur-unur euy Bahdongala. Montong licik sia seno. Sia geus licik. Asok alungkeun da tangkal kai teh deuleuh. Montong dipake nyingsieunan sia. Saha nu rek nyingsieunan deuleuh. Ieu tangkal kai teh rek dibabukeun kana awak maneh euy Dombala sakalikeuna oge moal teu ngajehjer deuleuh. Awak maneh bakal remek. Kurang ajar sia seno. Lamun sia nyatria asok alungkeun tangkal kai teh euy. Urang tarung deuleuh.
urang pada lemor teu mau pakarang. Eta mah kahoyong maneh atuh sia belegug. Aing mah henteu belegug deuleu. Hasok sia maju ani mah kapan aing teh arek ngagunakeun ilmu aing nu disebut babak remek teh euy. Sok keragunakeun eta leumpeuh lumpuh teh euy. Maju sia maju. Bah dongala jadi eleng-eleng kabak sawe maneh teh ngagajleng. Maju narajang ka si endul. Tapi kakara oge ngagajleng atuh sakilat si endul teh ngapabukeun tangkal kai. Gajleng bah dongala teh ngagajleng. Manehna leuwas kadeureunnakeun. Lamun sekeuna kana cangkeng teh moal teu potong atuh. Alah ieu. Kurang ajar sia. Montong sasangkleng sia mah dadaglar tarung teh. Nu tarung mah kabeh ge sasangkleng jeung dadaglar. Kapan maneh mah sanajan tupuk tepak jiga nu heueuh we, tapi tepak maneh teh leuwih sasangkleng jeung dadaglar. Tanaga aing teh nepikeun kaleuleus. Sia anu licik. Matakna ku aing dilicikan deui yeuh. Sok sia rasakeun yeuh. Ieu catangkai teh ku aing bakal dibabakeun deui. Remek. Awak sia bakal remek. Ceuk si Andul bari moyekeun eta catangkai. Geus kitu mah dipabukeun deui ka Bah Dongal. Kiwari mah anu dialat eta jarian di sukuna Bah Dongal arek dibabad we ku eta catangkai. Gajleng Bah Dongal teh kentak ngacaul kaluhur plos atuh samaran catangkai teh ukur ngakan tempat kosong. Basa suku Bah Dongal kakarana apa kana lemah. Si Endul teh geus ngababukeun deui catangkaina malahan mah. Kacepetan gerakna kiwari mah beuki pohara. Atuh Bah Dongal teh beuki reuwas. Satekah pola we manehna ngutamakeun kacepetan gerakna. Ucurang ajleng bari jeung sakapeung mah cuculalitan di luhur nyingkahan catangkai anu pating sarawuk kepating hariuk. Di dieu Bah Dongal teh rada kawalahan lantaran manehna teh henteu bisa ngasupkeun panarajang. Kawena teh ukur nyingkahan eta catangkai we anu rek ngalakala kana awakeun. Tangaranan teu bisa tarung jarak deukeut. Atuh eta teh mangrupakeun kalemahan keur Bah Dongal mah. Jadol teh. Teh asisan we teh ngajak tarung jarak jauh. Manehna ukur ngagunakeun catangkai. Kayak kieu mah aing bakal susah pikeun ngarubuhkeun ta si buta teh. Parang siang aing nu cilaka, tapi piraku aing teh kudu mundur mah. Eta si Andul teh kudu bisa dirumpuhkeun. Sakedapan mah Bah Dongal teh muteurkeun paneteupna ka sabuteureunan eta patempatan tetela anak buahna teh ukur lalajo. Atuh maneh teh gura-giroe marentah ka anak buahna pikeun ngaraponan si Endul. Hasok sia montong ukur lalajo deuleuh. Hasok tewak raponan si Endul euy raponan. Meunang parentah anu sarba kitu. Anak buahna Bah Dongal lagi sieun-sieun oge kapaksa we atuh cung ngejleng kiwari mah ngahurup si Endul. Tapi kangaranan si Endul teh keur nyekelan catangkai anu kacidap gede jeung panjang. Uguh we atuh barang seroko oge geus bating garajleng we mundur ka tukang. Aduh, awas euy, awas. Nah sia teh kalah ka manunur deuleuh. Hasok maju sia maju. Ampun bah, abi mah soak. Mangawe ku abah, si hareupan ku nyalira. Abi mah moal sosoroh kojor. Lamun beunang teh kababuk. Moal teh langsung ngusek. Hasok bah, maju. Mangawe abah nu maju ah. Euy mah soak bah, teu sanggup. Leutik bori geuningan. Kurang ajar si Andul. Hasok urang teruskeun ditarung deuleuh. Hasok sia majut teh majut. Sing rada deukeut atuh ka dieu euy. Ngarah gancang beunang. Ceuk si Endul ditenang tang ka Bah Dongal. Bah Dongal teh geus singkil deui masang kuda-kuda nangan bayaran teu wani gagabah. Manehna sateka pola kudu ngutamakeun kacepetan gerak. Bari jeung neangan kasempetan kudu bisa ngasupkeun panarajang. Cenah mun seuk bisa ngasupkeun panarajang mah sakali oge eta si Endul teh tangtuy bakal ngalumpur kawas kapuk. Bakal rubuh jika anu dipupul bayu.
Tapi Sindul ari teh surti kana magesur badong ngalah. Manehna teh laju muihkeun di eta catang kaina. Rengkog badong ngalah teh mani ngarengkog soak ningali kitu mah. Hi, kunaon sia kalah kangajeten? Hi, rasakeun sia dong ngalah, rasakeun yeuh. Hiuk eta catang kai teh kiwari marek dibabukeun kana sirah. Memehkeunna kana sasaran badong ngalah teh laju ngalalapkeun awakna. Plos atuh catang kai teh ukur ngakan tempat kosong. Dina kayaan kitu badong ngalah teh rikat ngagajleng serenteng. Kiwari mah arek ngasupkeun panajang dan baleungeunna nu geus dieusi ku ajian lembu-lembu teh. Arek dipake ngakedor kana dada Sindul. Tapi Sindul anu geus taki-taki rikat ngagiwarekeun awakna ka gigi replos. Dampaleungeun badong ngalah teh ukur nyamos ngakan tempat kosong. Jarak badong ngalah anu kiwarihan teh jauh bugoe atuh nguntungkeun bikeun Sindul. Sakilat Sindul teh ngaheumbatkeun deui eta catang kaina. Hiu, kiwari marek ngababuk kana punuk badong ngalah hatena mani ngalenyap. Gentak manehna nyobaan arek ngagiwar ngan orokaya. Datangna panarajang teh cepetna keur catang kai teh beunang ngababuk kana punuk badong ngalah. Jebrot. Geblug awak badong ngalah nepikeun ka nyuk seruk. Bari jeung hante bisa hudang deui. Dina kayaan geus kapiuhan teu inget di bumi alam. Alah, karasa sia kurang ajar. Asuk sia hudang deuleu. Cuk si anu bari ngadeukeutan ka badong ngalah anu geus teu usik. Paeh kitu ye si domba teh euy. Alah, aing dedek teuing meureun ngababukna. Sindul ge reuwas ningali kayaan badong ngalah anu geus teu bisa hudang deui. Malahan mah teu katingali jika anu usik-usik kahacan. Laju atuh badong ngalah teh dipariksa, teteh geuning cenah kapiuhan. Alah, masih kene hirup. Untung we hanteu nepikeun ka paeh. Lamun nepikeun ka paeh teh aing kalepasan meureunan dosa. Ceuk si anu bunga lantaran badong ngalah teh masih kene hirup. Tekung sila kadenge sora anu pating gorowok pating ngocorowok. Bari sora jalma anu uyah-uyahan. Sindul mani kaget na saha cenah anu uyah-uyahan teh piraku atuh ari anak buahna badong ngalah mah. Barang ditingali teh teteh geuningan cenah eta teh para prajuritna Witama ti kadipaten. Teteh lah rombongan Witama teh geus tepi kalebah dinya. Malahan mah kiwari teh geus ningker ngepung-ngepung eta karaman. Atuh anak buahna badong ngalah lagi kiwari mah jadi keumpeur. Keur mah kapan jarugna geus rubuh. Malahan kiwari teh geus kakepung ku musuh. Tewak cenah tewak, gempur musuh gempur. Serang bugoe atuh anak buahna badong ngalah teh beuki soak. Malahan mah antuk namanya kapaksa kudu serabongkokan. Cuma cenah ngalawan oge. Jeung hanteu bisa kabur ngaloskeun diri. Witama si Jot jeung Winaya nyalampeurkeun ka Sindul. Tiruana teh ngarasa bunga lantaran teteh geuning cenah Sindul teh geus bisa ngarubuhkeun badong ngalah. Hidup Nul hidup. Alah syukur euy. Bisa ngelehkeun si dong ngalah. Geus paeh ieu teh Nul. Enya euy, acan paeh sia isi dong ngalah teh. Ukur kapiuhan. Bener-bener hebat. Teteh geuningan. Sadari ketiasa ngungkulan eta badong ngalah pon kitu di anak buahna ukur ku sorangan. Lamun dina pawayangan mah jika baratasena wae. Sumuhun atuh Sindul teh jiga si Bima we sugan mah. Ngan ieu mah Bimana budayut atuh budayut. Nul teh atuh najan hiji oge anak gajah aing mah euy. Anu gagah, anu pedas. Bener hebat bener atuh Nul euy. Tadi ku dawek teh katingali maneh keur eta ngababukeun tangka kai euy kana punuk si dong ngalah. Menepikeun ka gebro atuh. Alah sugan teu nepikeun ka paeh atuh paeh. Nya, acan paeh tapi na euy untungna. Lamun paeh mah kapan Nul teh dosa euy. Kapan urang teh teu meunang nepikeun ka maehan. Manggawe ayeuna mah
Iya bah dongala teh kandun di Borogod, pilih bade di Cangkalak, di Candaka Kadipaten. Semohon. Kuring nganuhunkeun pisan. Ka saderek nu parantos tiasa ngarubuhkeun ieu kecadugna Karaman. Ayeuna mah tetela Karaman teh parantos tiasa dihancurkeun. Nganung harti urang teh parantos unggul tangtos Kangjeng Adipati bakal bingaheun. Kaunggulan pihak Kadipaten teh teu lepas tina jasana saderek nu. Kukituna hayu ayeuna mah urang kantunkeun ieu leuweung. Ieu Karaman kedah saenggalna di Candaka Kadipaten. Mugi wae atuh saderek nu teh tiasa ngiring. Ya ayu atuh. Arek-arek langsung mulang ke Kadipaten mah. Nya heug. Endul arek milu ka itu. Ceuk si endul satuju manehna teh. Lamun peuting atakene cenah rek langsung mulang barali ka Kadipaten. Atuh ganjangna carita peuting eta keneh. Pasukan di Kadipaten teh mani ngaleut-ngaleut ngabandaleut. Mani ngalabring we bari ngagiringkeun bara Karaman. Kadenge surak amal-amalan euya-euyahan. Bari kadenge pating gorowok pating corowok hidup cenendul hidup. Si endul atuh lempangna mani beuki dangah beuteungna katempo meni nyeneuk ngabaneleh. Jika satria budayut we mulang di pangperangan, si Ijot jeung Winaya oge lempang naluturkeun satukangeun si endul. Mani reueus sasat kiwari teh keur diugung-ugung we ku sakabeh prajurit di Kadipaten. Teu sangka euy Winaya. Urang teh jadi menang pangajen euy ti urang Kadipaten. Terus terang dewek mah asa jadi prajurit, asa jadi satria atuh satria ieu. Nya, maneh mah satria kaberangan. Ari anu bener-bener satria mah nyaeta si endul teu neungludeung bari gagah. Nyang hareupan musuh ukur ku sorangan. Atuh meni gagah euy tuh tingali si endul lempangna euy. Hahaha. Satria budayut atuh euy. Itu beuteung meni panghareupna euy dasar si endul si olokejo. Nya, tapi kitu-kitu ge euy hebat si endul teh. Kituna urang teh kabawa senang. Teu sangka beut ngalanaban kejadian sarupa kieu. Urang bakal apal Kadipaten euy Jot. Nya atuh nya euy. Teu karasan lempang teh kiwari geus ngajauhan tengah leuweung. Malahan mah kiwari teh geus tepi ka sesieun leuweung. Laju we kebat deui neruskeun lampah. Akhirna mah kira-kira wanci carang cang tihang. Abringan para prajurit Kadipaten teh geus tepi ka Kadipaten. Pugu we atuh Adipati Imbanagara teh kalintang bingan. Katempo kita mah teh keur ngahadap we ka Kangjeng Adipati. Cedok nyembah geus kitu mah pok cacarita. Isim abdi sejang nguningakeun saupami pancet kanggo newak eta para Karaman teh parantos hasil. Karaman parantos ka Bandun. Urang anu unggul. Syukur bagja kumanjangan. Lamun maneh teh geus bisa ngajalankeun pancen ti kaula. Syukur bagja kumanjangan. Lamun maneh teh geus hasil ngarengsekeun pasualan nyangkalak eta para Karaman. Leres Gusti. Ieu teh teu lepas tina jasana Juragan Ndul anu parantos ngabantos kana perjuangan Jisim abdi sabaraha kanca. Saupami hanteu ditulungan, hanteu dibantosan ku Juragan Ndul mah teu teuing kumaha nasib abdi sadaya teh. Margi eta Karaman bahdong alas sabaraha kanca teh sanes lawan bantrak-bantrakeun. Ge dedengean teh dibantuan ku saha? Juragan Ndul. Jadi marane teh geus aya nu ngabantuannya. Leres telepat Gusti. Jisim abdi sabaraha kanca teh dibantuan ku Juragan Ndul. Janten kieu lalakonna mah. Barabat bae atuh ku Witamati dicaritakeun we ngeunaan si Endul anu geus saat milu mantuan kana perjuanganan. Lamun seuk eueuh si Endul mah tinang tuwe cenah pasukan Kadipaten teh bakal kawon, maranehana bakal cilaka. Samalah dibecakeun kahebatan si Endul anu bisa ngarubuhkeun Bahdongala. Pun kitu di bisa ngungkulan eta Karaman ukur ku sorangan. Adengi kitu mah atuh Kangjeng Adipati teh mani celok kaget. Anjeunna janten panasaran. Geus kitu mah gura-giru marentakeun ka Witama pikeun mawa si Endul cenah ngahadap we cenah. Jika itu bawa eta si Endul ka hareupeun kula panasaran jeung hayang nganuhunkeun ka eta jalma. Mangga diantos Gusti. Witama gura-giru manehna teh arek mawa si Endul arek ngahadap ka Kangjeng Adipati. Teka caturkeun harita teh laju we atuh si Endul teh kiwari manggeus aya di hareupeun Kangjeng Adipati. Jadi ngaran maneh teh Endul nya? Leres Gusti, ngaran abdi mah Endul.
Kula rek nganuhunkeun kana jasa maneh Nuh anu geus ngabantu si Witama nggoning dina merangan para karaman nu kiwaring geus beunang katewak kasangkalak malahan mah geus aya di jero pangberokan. Sumuhun sami-sami keun dari tulung tinulungan mah babantos maparantos kawajiban jisim abdi. Sok sanaos jisim abdi teh mung saurang sodagar, tapi ari ningali kajahatan mah moal cicingeun pasti bakal diperangan. Tah kitu. Teteh lagening maneh teh lain sodagar biasa, tapi sodagar luar biasa. Jisim abdi mah biasa we Gusti. Teu maos luar biasa, jalmi biasa. Kula ngarasa kataji kukayaan maneh Nuh. Kula butuh jalma anu saperti maneh. Lian ti gagah sakti tapi boga kapribadian anu hade. Kela kumaha lamun maneh teh geus we rek diangkat rek dijadikeun nya prajurit ieu kadipaten sakaligus mepuhan sakabeh para prajurit nya babarengan jeung si Witama kumaha daek Nuh. Cekang jeung adipati mere penawaran kasieun Nuh arek dijadikeun we cenah prajurit di kadipaten. Basa ngadeng kitu puguh we atuh si Nuh teh mani ngahuleung ngaranjuk kaget. Teu sangka lamun eta Kangjeng Adipati teh erek mere pangajen rek ngangkat manehna jadi prajurit kadipaten sagarupa. Nuhun pisan kana pangangkena sareng pangajena. Tapi hampuntenna wae kapan jisim abdi mah tukang dagang. Sapiraku atuh kedah janten prajurit mah. Maneh moal kalengitan usaha nyaeta dagang. Tapi maneh ge bakal diberi kadudukan jadi prajurit. Saupama dibutuhkeun ku kula kudu siap ngabantu ka kadipaten. Tah kitu kumaha jikan. Saupami kitu mah sumuhun mangga. Abdi kersa namung abdi teh painten bari dagang. Nya bener pek we laluasa. Ngan bae lamun dibutuhkeun pikeun mumpes para karaman atawa ngungkulan musuh. Tah maneh teh kudu sanggup milu ngabantu tah kitu. Sumuhun mangga Gusti. Namung jisim abdi teh kapan ieu teh tiluan sareng barega jisim abdi nyaeta si Ijot sareng Winaya. Mugi wae atuh anjeunna oge sami dijantenkeun prajurit. Eta pamenta ku kaula bakal ditenunan bawa cikan batur maneh teh ka dieu ku kula arek diangkat sarua jadi prajurit. Cekang jeung Adipati marentakeun ka sieun Nuh pikeun mawa baturna. Atuh teu tarang ge sieun Nuh teh ngageroan we Winaya jeung si Ijot. Barang ngadenge beja arek dijadikeun prajurit buku we to si Ijot teh manis surak. Bunga anu taya papadana teu sangka cenah bakal kabawa senang. Nu bener sia Nuh. Dewek teh bakal dijenengkeun jadi prajurit atuh. Heueuh sia Ganjang, ayo urang ngadap ka itu. Maneh teh bakal diangkat jadi prajurit. Siap. Horeseh atuh. Dewek jadi jeneng jadi prajurit Winaya ayo sia. Montong ngahulang wae maneh teh. Nya teu sangka. Teh geuning urang teh bakal dijadikeun prajurit. Nya ayo Nuh. Nuhun pisan Nuh. Nya ayo tuturkeun dewek sia tuturkeun. Maneh teh bakal jadi prajurit. Ngan bae tetep sia ari usaha mah jadi ngabadega ka dewek. Kumaha maksudna ieu teh Nuh kapanuk dewek duaan rek jadikeun prajurit tapi kudu masih keneh ngabadega ka maneh atuh. Nya najan maraneh diangkat jadi prajurit kadipaten tapi tetep maneh teh mimilu ka dewek sia. Kapan dewek teh bakal tetep jadi sodagar sakaligus jadi prajurit tah kitu. Ceuk si Nuh atuh ngajelaskeun. Atuh eta duana teh ngarti ayeuna mah. Acuh we ku lagi nuturkeun si Nuh. Basa geus ngahadap ka Kangjeng Adipati bener we. Duana teh diangkat jadi prajurit. Poe eta tiluanan teh lian ti diistrenan. Aju dijamu we sakua mistina disugumakeun ku Kangjeng Adipati. Heuleuh mitra. Baktos naparantos teh nyekapannya. Segala urang tunda jajara carita si Nuh. Jawara oloke jodoh ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana.
Mang saeulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.